Sekarang monyet jeung sekarang kuya melak cau. Sekali mangsa sekarang monyet najakan sekarang kuya melak cau. Sekarang kuya setuju terus manehna namcepkeun anak tanggal cau sedengkeun sekarang monyet namcepkeun jatung cau jeung namimitian melakna. Sekarang monyet naha maneh melak cau teh jantungna. Tanya sekarang kuya heran. Ameh tere jadi atuh tembal sekarang monyet ros ku pangmanggihna bari sura-seri. Manehna yakin cauna bakal tere buahan lantaran nu dipelakna langsung jatungna. Pikiranna apanan cau bijil tina jantungna. Sekarang kuya jeung sekarang monyet na rutin mariksa pepelakan tangkal cau jeung jantungna. Sekarang kuya geus kumaha pelak cau maneh? Tanya sekarang monyet. Geus sirengan. Jawab sekarang kuya. Ari pelak jantung maneh geus kumaha? Jantung keneh, tambah sekarang monyet. Sekarang kuya jeung sekarang monyet mariksa deui pelak cauna. Sekarang kuya geus kumaha pelak cau maneh? Tanya sekarang monyet. Geus daunan. Ari nu maneh geus kumaha? Atung-atung eneh, jatung-jatung keneh maksudna. Ayeuna geus kumaha pelak cau maneh ya? Tanya sekarang monyet waktu mariksa deui pelak cauna. Alhamdulillah geus buahan. Euy, ari nu maneh geus kumaha? Sekarang kuya bunggah. Atung-atung eneh, jawab sekarang monyet sedih. Akhirna cau nu sekarang kuya siap diala. Ari pelak jantung sekarang monyet mah paeh we tungtungna mah. Tapi sekarang monyet hayang dahar cau. Atuh manehna boga ide licik. Sekarang kuya panen cau teh bae uing nu na pan maneh mah teu bisa naek.
padahal na hate nu geus niat cau ek didahar ku manehna. Sakarang kuya satuju cauna ek diala ku sakarang monyet. Manehna dihandap nungguan. Sakarang monyet mawa korang kana tangkal cau teuleui nala cau hiji-hiji kana korangkeun. Geus beres nala sakebeh cau, sakarang monyet kabur ninggalkeun sakarang kuya. Kira-kira geus jauh ti sakarang kuya, sakarang monyet nurungkeun korangna atoh rek nadahar cau ku sorangan. Tapi manehna kacida rewasna pas ningali korangna kosong, malahan korangna garua tenggahna. Jadi cau nu diala kabeh marurag kahandap. Sakarang monyet na rasa ditipu ku sakarang kuya. Pesan moralna ieu carita. Ulah sok licik jeung ulah nangkap poloho ka batur.